Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun carapon tina majalah Mangle tahun 1858 nomor 20. Carpon anu baris kapidangkeun judulna nyaeta Hujan. Ieu yasana Bapak Memed S. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Awakna beuki lila teh beuki ngaleper. Sora huntuna kadenge noroktok. Tamba baal teuing heug leungeunna diselapkeun duarana kana kelekna. Sukuna awahingku geus teu kuat nahan katiris. Nyoroncodna tambah tarik. Teu beda lir pucuk eurih nu ngeleter kagedag angin. Sakedeung-sakedeung ret kana daganganana es. Bari teu oleh-oleh diiser-iser sabab diseret-seret ku hujan. Angin lelangas datang nyiak nembak awakna. Eukeur mah eukeur tiris katambah-tambah ka banjur ku hujan nu dibawa angin teh atuh beuki ngagidir wae. Geus lain dikieuna wae sedihna teh. Estu katurug katutuh ku teung-teuingeun hujan. Basana ngomong sorangan. Bari mukakeun termosna. Daganganana nu meh 3 parapatna deui teh dikurah koreh maksudna mah rek diitung. Tapi teu tulus sabab masih keneh metet. Ngan rup bae ditutup deui bari dieserkeun dihalangan ku sukuna ngahalangan sawer. Gap kana sakuna ngodok duit. Sok di kana dampal leungeunna anu kenca pek diitung dibulak-balik ngan karek menang 2 perak. Hatena rada teu percaya kana bebeunanganana. Pek dikodok deui sakuna dibelel-belelkeun tapi sidik eueuh deui. Geus kitu mah bus deui wae diasupkeun deui. Bajuna nu geus laleungitan kancingna direkep-rekep tapi hanjakal angin teh ku telenges nyalisip asup kana tungtung leungeun bajuna anu meh sapotong geus paturai jeung kaputna. Bari ti paparakat manehna neul-neulkeun leungeunna kana beuteung. Manehna nyarande kana tembok gedong pangiuhanana. Diganjal ku duduk ku bututna nu saban poe tara pisah tina sirahna. Panonna melong hujan nu teu orot-orot ari leungeunna ngan ngoromel duit. Bangun anu sieun murag da puguh ti mana pigantieunana lamun leungit. Di jero gedong kadenge sora nu boga imah sareuri ager-ageran bangun anu nikmat pisan. Sora radio lagu barat ngoncrang mepende nu calik sidengdang dina kursi buludru anu empuk. Cai susu nu ngebul keneh estu matak uruy nu ningali. Manehna ngarenghap kalawan teu dihaja. Leungeun katuhu mebet kana tembok nu di jero nempo tina jandela. Barang ngadenge sora ngagebut norojol. Bebenyit nu ngiuhan, omongna bari kurawed. Bro gue jandela teh kacana ditutupkeun deui. Nu nyarande ngadenge ngagebrugna jandela rada ngagebeg ngalamuna anu ngalayang kanu lain-lain. Ngalelerkeun perih beuteungna da kagebrag curing hak. Ret tanggah rada molotot. Manehna ngarahuh panjang nakar bari nyekel dada. Sungutna calangap tepuguh kawas rek ngagero tapi henteu tulus sabab kaburu katahan ku keretegan hatena. Beungeutna dadak sakala jadi pias ngan bruk bae manehna ngarumpuyuk nahnai taya tangan pangawasa. Ingetanana nu ka tukang-tukang ebreh narembongan. Breh tetela deui ku manehna. Indung bapana nu teu bisa walakaya keur pada ngarajengan jeung pada nareunggelan. Di jero imah ngadadak jadi ribut sora sapatu brok-brak kana palupuh pating garedak narajongan Bang Barung. Ting galebrug pagowadah jeung para seuneu diabut-abut
Ari maneh nangan ngahep-hep di jero nuruban maneh ku sasag bako bari geus teu puguh rarasaan. Eusi kamar katembong geus paburisat. Mana duit? Mana emas? Cek eta anu ting jali gerah teh. Di mana disumputkeun ha? Ayo jawab. Maranehna naranya kitu teh teu poho tina pangepret jeung narampiling. Ari nu ditanya eukeur mah teu boga, katambah ku kasima teu ngajawab ngan ngabetem teu walakaya atuh ngan blog wae tonggongna ditingangan ku pohpor bedil. Gerung sora anu mata ketir di barungku sora anu sosoak. Turun, urang duduk. Ger seneng ngentab-ngentab ngahuru imah ditema ku borobotna sora bedil mata kabeur. Manehna nempo indung bapana nu geus teu ari ingat-ingat ngan gabrug wae dirontok di gugunyang. Awakna anu sakitu leutik teh ti beberegeg ngajungjungkeun bapana nu geus teu inget sejana rek ngahudangkeun jeung ngabejaan yen seuneu geus ngahuru imahna bari gogoakan. Apa ma manehna totojeran ngagusur bapana jeung indungna. Tapi maksudna mikanyaah teh ka indung bapana nu geus teu walakaya teu bisa terus lantaran teu kungsi sawatara menit bro imahna rubuh ninggang indung bapana. Maneh nangan gogoakan bari gogoleran. Apa ma kitu kajadian 2 tahun ka tukang anu nibanan ka diri manehna ku bakating panteng alamuna. Termosna anu gigireun sukuna teh katejeh ti bobot. Hadena manehna kaburu ingat serta bisa menerkeun di termosna. Manehna rada luak liuk era ku pamolahna. Cipanona nu masih keneh nyalangkrung dina panona gentak disusut ku tungtung bajuna. Hujan nu can daek raat beki nambah kasedih ka manehna. Beteungna beki lila beki pupurilitan menta eusi nu ti isuk-isuk can kararaban sangu saremeh. Urang gedong kadenge deui seleuserian saruka bunga. Kadenge ku manehna sora budak nu keur ulin ka kareta mesinan di pongpok tepas hareup. Cecep, tong kaluar, pilih kahujanan. Ngomong kitu teh Nyonya gedong bari norojol nyamperkeun kanu disebut Cecep teh terus dipangku diengkleng-engkleng. Manehna nempo nu kitu teh ngan batingah ruk tungkul nuruban maneh ku dudukui bututna. Bapak girentesna ngalengis. Sukuna ngope pangorek-ngorek taneuh bakat ting teu kuat nahan kasedih disusul ku berebeina Cipanon. Poe beki burit bae manehna geus cangkel deui ngadaguan orot. Mana kudu setor, mana beuteung perih. Lain dikieuna kasedihan nu niba kana dirina teh. Nganjung bae indit bari beuteung lapar ngadigle mapai trotoar huhujanan. Manehna geus gilig rek nyetorkeun daganganana ka babah. Sadatangna ka babah poe geus poek pisan manehna buru-buru waksa yen manehna teu bisa dagang lantaran hujan nu meh sapoe jeput teu eureun-eureun. Barang ngadenge kitu eta babah anak pun cereng teh ngambek komo barang nempo daganganana hancur jadi cai mah beki tambah-tambah wae ngambekna teh. Manehna diusir ku babah teu meunang aya di dinya jeung teu meunang deui nyokot daganganana. Ngadenge nu ngambek manehna teu bisa ngajawab. Nganjung wae indit sakaparan-paran teu puguh nu dijogjog. Ngaguruhna cekap pundung dengerna suara tong ngeret estu nambah-nambah mata keung kana pikiranana. Sukuna beki lila beki berat hese dilengkahkeun. Manehna tuluy ngorondang ngadeketan jongkok kopi nu geus lila nu bogana baralik. Dug ngedang dina bangku awi nunjang ngaler. Beteungna beki lila beki perih nepi ka geus teu beunang dirasakeun deui. Awakna begang igana kawas gambang sakapeung atra katembong kacaangan kilat. Angin peuting nu pacampur jeung cai hujan karasana mobos arasup ka satulang sandi. Antukna kusabab awakna geus teu kuat mere panas deui getihna ngadadak ngarandag. Tamat cenah ieu pamiarsa carapon anu judulna Hujan.
Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.